Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi sadayana wilujeng patepang deui di channel Dongsun TV. Kumaha para wargi dalamang, mudah-mudahan urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sareng dipasihan kasehatan, dipaparin rezeki nu halal tur barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ayeuna simkuring aya hiji cariyos anu judulna Nyimas Dewi Inten. Nyimas Dewi Inten karya Ardi Sulaksana. Ieu cariyos teh parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2828 edisi Puriding Puringkak. Ayulah cuang teras wae kana cariyosna, wilujeng ngadangukeun, wilujeng manco geura siapkeun cikopi sareng leuteunana, wilujeng leleson mangga Nyimas Dewi Inten. Geus lila Dedi jeung Ucek nemu panasaran kana menyatna Sukardi. Saprak ngadenge eta lalaki hideung santen remen indit ka Curug Tujuh, nya Dedi jeung Ucek nyieun kacindekan yen hojahna Sukardi teh alatan dibantuan ku Nyimas Dewi Inten. Satadina dua nonoman nu keur ngaligeh teh boga karep hayang nurutan Sukardi. Susuganan bisa macakal temusingkeun cara ayeuna. 4 bulan ka tukang eta beja teh katarima ku Dedi jeung Ucek. Tapi duanana bangun cangcaya. Sukardi pangawakanana leuwih begang batan Dedi atawa Ucek. Kawas regang awi nu eundek-eundekan katebak angin. Sukardi kacirina caludih siga nu tara mandi. Matak cangcaya ge masih ceuk beja sasarina nu sok mandi di curug nu boga 7 sumber cai teh cenah bakal tembong cahya sumirat dina beungeutna. Aura nu mawa komara jeung wiwaha. Lain caleuy jeung pikawatireun jeung deui ceuk cenah deui oge eta patempatan teh aya karomah para wali mawa alus kana sagala rupa. Tingalina ayeuna sora Dedi kasilih ku ngaguguruhna cai curug. Di sabudeureunana loba jelema tas jaroh jeung marandi. Ucek neges-neges sakur jalma nular asup Curug Tujuh, sora bueuk ngukueuk dina dahan kiara. Teuing cicingna dina dahan belah mana. Ucek teu wani tanggah inggis nempo kunti keur ucak angge. Bulan puasa jurig teh lain diborogod. Dedi teu mirosea omongan babaturanana nu ngamuk kasieun. Manehna ge saenyana mah sieun. Peuting-peuting indit ka tempat nu hieum ku tetangkalan, dibageakeun ku sora bueuk jeung gagak. Kungsi ningali cahya bodas ngagelempeng dina dahan tangkal asem. Hurung buleud saukuran turup panci. Curug nu aya 7 teh kasohor digeugeuh ku 7 goib. Nu pangkawentarna curug nu katilu, panyicingan Nyimas Dewi Inten. Meureun Sukardi geus wanoh. Eta lalaki buuk cepak teh katengen asup kawahangan kawangunan tihang 4 nu nanggeuy suhunan julang ngapak. Nu jaroh sila luhureun keramik, mendeko hareupeun masih ceuk cenah eta teh makam wali. Salah saurang nu marengan Sukardi nancebkeun dupa lebah kenca jeung katuhueun makam. Laju diseungeut meleber seungit malati ka seuseup nepi ka irung Dedi jeung Ucek. Beuki karasa bae hawa goibna teh. Marenehna ngawas-ngawas naon nu dipigawe ku Sukardi. Mimindengna mah nempuan nu geus marandi, boh nu karek hanjat atawa nu geus ganti baju. Lain ukur lalaki awewe ge loba, teu ibu-ibu teu nu ngarora. Matak haripet keur 2 jomblo parang ningali wanoja geulis, awak sampulur ukur make lawan bodas nutupan harigu jeung pingping.
Ambuing, Dedi jeung Ucek pada olohok mata simeuten. Sabot ningali aya awewe nu keur hanjat ti wahangan Curug Tujuh. Lajan ukur kasinaran bulan, kulitna nu bodas bersih teh kaciri mencrangna. Buukna nu galing muntang teh kabaseuhan. Keur pogot teuteub nyimojang, Jol ngadeuketan Sukardi jeung babaturana. Lalempang arasup karohang nu sigana dijieun keur kamar ganti baju. Geus ti dinya mah tangtu bakal arasup ka Curug Tujuh. Ukur tawasul jeung mandi, Dedi ngagerenyem. Ucek ungeuk ngaliuk deui ka lawang. Nyemojang teh asup ka guha, cenah di jero guha eta aya curug. Curug nu katilu nu digeugeuh ku Nyimas Dewi Inten. Peuting ayeuna mah ukur duaan, bulan teu mabra siga minggu kamari. Masing di senteran ge angger talag-tolog. Ucek ti Soledat dina Cukhang, ampir-ampiran ngagejebur ka walungan mun teu geuwat ngarawe leungeun Dedi. Ari Dedi mah remen ti Tajong, padahal geus tungkul sajajalan, teu wani tanggah. Luak liuk samalah melong lempeng ge asa-asa. Loba titingalian lian ti cahya nu ngagelempeng nu buleud oge loba ngalangkang ngabelegbeg ka kalayangan. Kudu nungguan heula saminggu bisa indit deui ka Curug Tujuh. Lian ti jauh kudu 2 kali pulteng oge ham-ham kanu deuk dilakukeun. Tapi kadesek ku pangabutuh mah teu burung we hayang nyobaan. Saminggu deui lebaran, tungtungna ngawani-wani nyorangan patempatan nu mencil. Murup pudunan jeung tanjakan ngaliwatan jalan satapak nu rembet ka kayon oge walungan nu ngagulidag caina. Hayu, geus can. Dedi ngusikeun tak-tak Ucek, saumur hirup karek ayeuna manehna minggawe tawasulan. Eta ge gegerenyeman nuturkeun Ucek. Ucek ungeuk laju arasup ka kamar ganti nu diteangan ku 2 lalaki santragan teh. Ukur hayang menang pagawean nu merenah lain kedul ngalamar. Duanana geus boga pangalaman gawe ti mimiti jadi pagawe pabrik, pelayan toko jeung sales. Gonta-ganti pagawean teh lain alatan nyen ceda, tapi buruh nu katarima teu nyumponan pangabutuh. Masing bujangan ge ngarasa boga tanggung jawab ka kulawarga, mereka kolot jeung mantuan ngabiayaan sakola adi-adi. Geus siap? Ucek ngayakinkeun. Dedi ungeuk duanana kaluar ti kamar ganti. Lempang ka lawang asup Curug Tujuh nu dikurilingan ku pager awi. Ucek jeung Dedi ukur make solempak. Karege nganclomkeun suku semet bitis kana cai, sawak-awak geus karasa baal. Lempang talag-tolog mulut curug kahiji. Senter geus teu puguh nyorotna. Maneh heula, ku uing disorot. Pokna Dedi nyorot ka curug kahiji, luhurna ampir 5 meter, caina gede nembragan batu-batu di handapna ngaguruh nyepretan. Ucek ngarayap, hatena mah pinuh karempan, cai nu sakitu badagna tiris nyelecep. Ucek nyurug awakna oyag, cai teh asa sasagede peureup, nepi ka aya nu karasa ninggang kana sirahna nu matak manehna langsung ngajurah roh. Teu kuna naon euy? Dedi tuturubun mantuan cengkat Ucek. Ucek tipe pereket nyekel leungeun Dedi, baal saliligar awak. Rareged, "Jung manehan." Senter dibikeun ka Ucek. Dedi ngaringkang ngadeuketan curug kahiji. Lain awakna wungkul nu ngadegdeg teh, tapi hatena ge ngageter. Cai teh asa pikasieun, ngaguruh tarik sup awakna nyurug. Nu karasa teu jauh beda jeung Ucek, hampir kapiuhan. Kapalang edan, duanana nyurug deui di nu kadua. Leuwih-leuwih karasa, sirah asa didegung-degung, ngan sakedeung nyurugna ge bumi alam asa aroyag. "Hayu nu katilu," ajak Ucek bari ngadegdeg. Duanana silih cepengan, geus teu puguh tetempuan. Sirah ge asa muih, cai nu ukur semet bitis asa jadi lambak umpal-umpalan. Maranehna kakarayapan nepi ka liang guha, laju arasup barang nepi di jero guha,
nyampak aya Nyi Mojang keur aneprok kikireun balong. Curug nu katilu ngabalong satacan ngamalir kaluar guha. Awak nu baraal teh ngadadak karasa haneut, aya getihan da mangkat birahi. Duanana gancang ngadeukeutan Nyi Mojang nu keur anteng nyaho cai. Wanoja rancunit nu katingali minggu kamari ayeuna nembongan deui. Harita mah loba jelema, ayeuna mah ukur tiluan. Gep eta awewe teh ditangkep kuduaan ngan asa teu paantel kulit. Nyi Mojang langsung ngiles. Nganjang teu sampurasun talajak sakerep ingsun. Bijil sora ngagerem lebah balong. Cai balong buburuk bukan, tembong haseup ngelun. Tengah cai belah lir lawang nu muka. Dedi jeung Ucek colohok ketug cejantung duanana narikan. Sabot bijil mahkota emas di tengah balong. Tarang halis ngajepat, panon nu cureleuk irung bangir, ceuli nu dianting bibir sihung panjang nu tungtungna melengkung. Dua pamuda teh bangun nu reuwas kareureuhnakeun. Awewe nu ka tembongna geulis jadi pikasieun dina cangkeng kahandapna mah hirupa oray. Jelema teu boga wiwaha bariskeun supata pokna teh. Ayeuna mah ngadegdeg teh lain ku hawa tiis, tapi kasieun nu liwat saking. Sabot eta makhluk teh ngadeuketan, Dedi langsung kapiuhan. Ucek nu dek lumpat teu bisa ngejat, tungtungna mah manehna ge milu teu inget. Senen 4 poe deui ka lebaran. Dedi jeung Ucek cara sasarina kuralang kuriling nangkring. Cara poe ayeuna dina wanci haneut moyan, duanana cingogo sisi jalan. Pentaseuna Sukardi karek muka warungna. Konter pulsa jeung aksesoris HP kosmetik, sarung tinun jeung rupa-rupa pakaian. Supardi ngucurkeun cai bari kekerenyeman di sakuriling warungna. Laju eta bujangan 30 tahun teh asup ka jero warung. Teu lila, Dedi jeung Ucek naringali aya haseup ngelun hareupeun warung. Haseup ngabeleg-beleg rupa wanoja. Beuki deui beuki atra ka ciri, nu ngabeleg-beleg teh sampurna mirupa wanoja geulis gaun hejo nu lahak. Di beubeur samping corak sisit oray. Eta awewe teh ngagupayan ka sahawe nu ngaraliwat. Nu kagupayan langsung nyarisi aya nu barang beuli, aya oge nu ukur tatanya. Awewe nu di guha teh anya, ceuk Dedi ka Ucek. Heueuh, jadul teh nemongan deui. Kutan kitu aji pamakena teh. Nu duaan mah asa ngarobrol, tapi nu kadenge ku nu daratang ka warungna mah ukur gagauran teu puguh. Lir sora sasatoan nu tapatembalan di leuweung. Kunaon eta nu dua? Tanya pamuda sabot ningalian casing HP. Nu gelo anyarnya Kang. Wanoja nu keur milihan masker wajah mairan. Ih nya, Gusti enjing keneh tos ninggal nu matak ngirangan pahala saung. Sambungna teh teu kahaja ngareret waktu Dedi jeung Ucek cengkat ukur make salempak. Cag pamirsa, sakitu panginten ieu carios teh nu judulna Nyi Mas Dewi Inten. Nyaeta dua pemuda Dedi jeung Ucek anu aya maksud hayang neangan gawe nyaeta ku cara ka Curug 7 nyaeta ka patempatana Nyi Mas Dewi Inten. Kusabab teu kataekan anu antukna nu duaan teh jadi saletres. Sakitu we panginten tisim geuring diantos deui di carios anu salajengna. Puntenna bidaya kakirangan sareng kalempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.